irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Geura balikeun diri anjeun kana tempatna ridona Allah sing ridho nalika ibadah. Itu utamana mah ayeuna tah harta ditinggalkeun sing ridho irji. Nah ku ayeuna ridona ayeuna balikeun kana tempat ridona disebutna haji mabrur. Ari haji mabrur teh lain nu panjang doana komo nu ponok doana. Lamun cek urang Cigonewah mah nu haji mabrur teh anu loba babawaana. Lamun teh loba babawaana eta mah lain haji mabrur, haji ped. Oh, Pak. Nah, nu mawi ayeuna urang kumaha atuh ayeuna secara ayeuna supaya ayeuna manah urang lebar. Da moal doraka. Ayeuna cita-cita teh malam cikang haji mah urang arisan we ena mah urang leuleuitikan cenah ayeuna mah sabulan 3 juta weh cenah kitu ayeuna mah. Engke satahun urang berangkat sararea 1 juta teh sararea. Lain ngahul eng. Kamu 3 juta. 3 juta sabulan. Siap? Siap. Cari tangan lu ka siap bejakeun ka salaki maneh mampu henteu gitu. Nah, nu mawi sapertos ayeuna aya ka abdi sepuh anu nguningakeun. Upami urang hoyong engal ibadah haji syaratna nabung niatan haji baca manasik sakit. Bias urang nu penting baca manasik. Tataroskeun aya si Haji Kirun Mas Kirun teh Mas Kirun mah Mas naon Mas Pedit. Korun oh Musirun. Musirun ayeuna. Anjeunna didamel. Mung ayeuna anjeunna sok resep nalaran pan manasik. Si nama katalar weh manasik teh padahal harus gaduh. Ayeuna arepek teh aya perlombaan ti pada melanana anu katalar manasik diberangkatkeun ka Mekah. Anjeunna akhirna angkat ka Mekah ayeuna. Nah, upami ibu jeung bapak hoyong talar heula manasik sadayana. Keun weh nu ngaberangkat mah sugan Pak Jokowi atuh engke nu ngaberangkatkeun mah atawa ayeuna saha ti Gerindra teh dengan Prabowo atau ayeuna. Heuti mana we milik mah. Nya, nepatnya ti mana we milik mah ayeuna. Pan di ditu ge aya tatangga alhamdulillah si nyai teh boga salaki ge reuneuh milik meureunah. Heuh, batur boga salaki teh boga budak alhamdulillah cenah kitu. Nah, nu mawi ulah hartosna ulah putus pangharapan tina masalah ngadua ka Allah. Yakin Allahu ghaniyun, Allah nu bakal ngaijabah ngan urang mah lamun ngadoa cukup saminggu nah kieu doa teh eureun we ayeuna nya hartosna coba urang ayeuna doa ayeuna naon ayeuna doana entong waka nanyakeun doa nu penting hudang pentingna we heula cobi ayeuna urang ayeuna naon hartosna yakin da Allah mah moal ayeuna moal anu banggaeun sadayana oge gitulah nu utami nama ngan sababiahna urang kurang na yakin na ayeuna hirup matak segala perkara ge moal jadi da ngolemar hirupna ayeuna nah saperus kitu ayeuna nah nu mawi ayeuna dina masalah bab haji ayeuna di mana mayunkeun ka Madinah heula gelombang hiji disebatna haji tamatu engke haji tamatu mah engke ayeuna di Bir Ali kadah nganggo ihram eta haji disebatna ayeuna haji kudum atau penghormatan ayeuna. Nah, ngan syaratna di mana ayeuna terutama pameget. Ya bilih ka Mekah abdi mah nya. Kade ulah tepi ka ayeuna nganggo ayeuna anggoan nu aya di lebet lepas sadayana. Kolor lesotkeun sadayana. Cek bojo teh alah sia bapak kumaha muragrag demi Allah moal ragrag. Abdi mineng ka Mekah can pernah ningali nu ragrag. Daek beunghar abdi. Ya can pernah sugan ayeuna anjir ieu di badag ieu nu saha can pernah. Nya entong hariwang ragrag ayeuna lepas sepa ayeuna. Eta naon ngabuktikeun nanapangna urang di ihram. Eusina gambaran hate sing bodas naon dilepas waktu urang ka alam dunya urang ayeuna Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a teu mawa naon-naon waktu ayeuna leres teu mawa naon-naon sadayana oge ayeuna ngan ngabahasakeun orok ayeuna sucina bahasana mung oa gitu kan kajenting urang Amerika kajenting urang Inggris urang India kabeh ge oa
termasuk ayeuna urang Cigoneo orang Cijerah setiap bayi lahir ke alam dunia bahasana eta teh ngabuktikeun suci kullu mauludin yuladu alal fitrah bersih. Abdi can pernah sugan anu ngajuru tatangga henteu oa-oa ayeuna abah mana bapak di mana teu aya aya teu orok nu bapak di mana nah bersih maksudna ngainformasikeun eusina supaya bersih teu aya pangkat teu anu beunghar teu anu sangsara teu aya nu pinter teu anu bodoh sadayana di hadapan Allah sadayana ayeuna teu aya harga eta ngabuktikeun la haula wala quwata illa billahil aliyil. Nah jadi gambaran kama uih kana masalih ngabersihan mana nya matak disebat nage ayeuna haji mabrur mah anu disebatkeun anak haji nu difikaridho ku Allah hartina jalma anu kenging pangampurana al. Nah bu ayeuna cana ka Mekah benten deui upami haji ifrad mah di Mekah engke ayeuna ka Madinah ayeuna uptamina dina kaping 8 dicanak ayeuna ka Arafah. Ari Arafah teh tilas tepangna Kangjeng Nabi Adam alaihissalam waktu sareng ibu Hawa dina kaping 8 Zulhijjah matak disebatkeun al-hajjul Arafah haji ma Arafah nu mawi lamun henteu ka Arafah teu disebat haji nya ngan haji alit lah utamina umroh ayeuna misalna aya 10 kali benten sareng haji mah dari haji mah aya bulana ngan lamun ku zaman ayeuna ngarep haji bisi kaburu maut geus anu aya mending setorkeun ayeuna nya bade daftar bu bade moal gelang jual di bejaan teh mumpung Kang Haji nangke aya anu ngabing-bingna bade diical moal gelang bu gelang jual tangga bejaan sok da moal di bawang ke mah ngabejaan nya engke lamun urang maot di bawah moal gelang tiung di bawah moal jual di ayeuna pakai umroh. Nah gitu nah utama jadi hartosna asal manah urang lempeng insya Allah ayeuna da anu sebatkeun anak ayeuna lamun urang ayeuna ngaos dina katerangan bab doa ud'uni astajib lakum kabeh doa teu dijabah geuning abdi anu doa can ijabah bongan hatena kotor bongan ngaduana loba culang cileung bongan ngaduana ari beungeut cing hareup ati mungkir maneh keur waktu ngadua hate maneh ka mana eta lah nya ngan urang mah geus biasa lamun ayeuna urang keur ngadua jiga dunya ngadua ari hate ulin ka alun-alun pan nya sok itu tara nya sok itu tara heuh pangna dibejakeun ge osok sararea ge tah lengan urang na kurang ayeuna takarrub ngadeukeutkeun dirina lain doa teh diijabah sadana ge diijabah ayeuna nah nu mawi aya tempat makom mustajab disebatna ayeuna di sagedengeunana kaping 8 eta teh kaping 8 teh taroskeun ayeuna ibu sadayana ge ayeuna dugi kala mecik pariposna kajenting pangkat anu beunghar kumaha ayeuna di Arfah ngagoler bari teu di baju ayeuna ibu kantos kapungkur kantos menakan teu anu pikareuwaseun di Arfah nya lalaki anu keur sare nu teu dicalana gitulah nah sabar teh nya naon eta ngabuktikeun teu aya hargaan kabeh harta anu anjeun moal aya anu dibawa litang ti naon anu bakal dibawa litang ti amal perbuatan pangbalikan anjeun lain apartemen pangbalikan anjeun lain hotel ngan saukur kuburan kebon awi para aulia Allah ku urang ayeuna wajib urang bahkan urang senang ayeuna diantawisna ngajarahanana suatu saat urang geus meninggal ayeuna harta kusaha saha nu rek ngajarahan ayeuna ka urang encan tangtu pamajikan ge Pak ayeuna sok ayeuna bapak lamun bojo ngantunkeun pada sering jarah sering teu jarah tuh ceuk abdi ge ayeuna ge di dieu ge yeuh ibu mun apal mah salaki mun pamajikan amot cipanon sabelah tah nu hiji yang ceurikan nu hiji neangan leres gitu Pak akur henteu keun bae ari akur mah bisa teu akur mata kulah
sina coba kurang syukurkeun nu aya syukurkeun entong ayeuna pamajikan nu aya syukurkeun salaki nu aya syukurkeun entong ayeuna kaduhung aing kawin ka maneh nyawa pisang sareen moal daek aing ulah matak picilakaeun eta teh ayeuna nya itu mending ayeuna syukurkeun alhamdulillah bahkan lamun ibu mah ayeuna nu langkung sae sing sangem nyariosna ayeuna ku abdi di Pagahan di mana salaki keur sare teh tetep ku urang Bu di kumaha Bu tetep ku urang nyarita ka Allah Gusti ieu teh Arjuna Gusti ieu anu bela ka abdi ieu nu tanggung jawab ka abdi ya Allah ya Robbi sanggup pikeun teu ieu mah ningalian salaki aing keur mabegung tamah hideung deui molorna ngacai deh hirup deui tukerkeun gitu ku aing pada digentoskeun mun menangkeun nu aya mata kabeh jeung Mang Gugon ya entong mikiran masalah ena sahrini geus ku batur abdi kitu lamun ngobrol entong mikiran ini pamajikan urang bawa ka salon entong make ayeuna gede teng beak 15 juta beda ta rupana mah da anger eusina mah kitu ceuk abdi teh ya gitu bawa ka salon ayeuna 1 juta lamun dibawa ka salon ku salaki lain 1 juta di mana duitna 1 juta dah tuh ieu mah nu direretan teh pamajikan batur we nya ya pemajikan batur beki alus da rasikona gede atuh ari pemajikan urang wayahna we eta we syukurkeun ayeuna syukur nah wih kana masalah pokok memang ayeuna di Mekah Pak taroskeun sadana kana Mekah tetap kadang-kadang di dieu bager tara fasea kadang jeung tatangga fasea da ngaranna ge sakamar 3 jodoh matak istilah tadi bahasa sarukang haji bahasa tawasul teh bahasa tahalul teh eta da lamun ayeuna teh tahalul teh saminggu teh murang maring awewe teh kuningan teh tahalul oh Pak ari beda deui kieu ye kudu ngarti atuh kudu ngarti lain dibalikeun ari awe mah teu wani nyarita laras ya Bu tuh laras pan kadang abdi sok menakan Bu kalau kieu ieu panyakitna tahalul cek abdi deukeun kunci-kunci we tahalul matak alhamdulillah ajengan ka abdi juga apaleun Kang Haji tahalul lieur tahalul kumaha di hagigireun awe wungkul cinta ayeuna moal cek abdi teh ayeuna kadenge keresak-keresak para coba ajekeun bae geus tahalul penting borora cinta tahalul cinta ayeuna maksudna mah tahalul teh ngagunting rambut lain tahalul tadi nah hartosna aya rofas aya jidal aya fusuk jadi setiap perjalanan ayeuna matak disebatna ayeuna rofas jidal fusuk anu pokok utamana eta naon harsina jidal paseha fusuk pasek munafik rofas jidal puasa kadang-kadang memang di Mekah mah sok taroskeun kana Mekahnya Pak ieu moal jujur jeung abdi ningali bojo jeung ningali ayeuna urang luar negeri Pak kumaha Pak eta irungna oge ya Allah ya Robbi kaharep irungna dari pamajikan aing ka tukang sok taroskeun ka bojo taroskeun bojo cara debatkeun mah urang luar negeri ge dadana teh kumaha Bu tu apaleun buluan dadana ari caroge ibu tulang bulukan nah hartosna ayeuna rofas jidal fusuk di masjid aya ayeuna usam mah kadang-kadang urang kasedekeun ayeuna sapertos lamun bahasakeun netepan urang milari tempat sesah celeweh payunan urang mun aya nu rek salat payunan urang bari nyarios kumaha urang nah nu mawi ayeuna hartina urang berlatih diajar nu hese teh bener loba piomongeun loba pipaseun loba cecek-cokeun eta memang katerangan hukumna memang ngajelaskeun sapertos kitu nah
mata haji mabrur teh eusina manu bisa nahan sakitu ayeuna picareuskeunana da doa mah sadayana ge bebas urang ayeuna bade doa misalna ayeuna Rabbana dzalamna mangga bade Allahumma rabb hadzal baita baituka mangga seueur doa mah abdi mah haji bade ngadoa teh bade subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah mangga itu jadi sadayana ngan syaratna tingawitan Hajar Aswad dugi ka Hajar Aswad ulah teu ngadoa gitu ayeuna bahkan aya dongeng baheula mah aya nu dicanak bojona teh dua pasea bae datang ka imah teh ari anu sepuhna ayeuna Aminah ari nu anom hasanah ari salakina ngadua Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah cikang da abdi ge sarua bojo akang ulah hasanah we terus na ayeuna kan abdi ge Aminah bojo akang bisa teh diganti Rabbana atina fid dunya Aminah hasanah no paling mah hasanah we ayeuna hartosna doa naon wae ge tiasa taros ke nu ka Mekah nu lieur lain masalah ibadah tah bawaeun nu loba pasea bawaeun pamajikan resep balanya salakina mung mawa eta nu jadi masalah mah ayeuna antem we teh balanya cek salakina teh padahal lain mung mawa duit na beak leres gitu heuh matak tadi ge dicarek teh kitu maksud lain teu menang balanya duit aing beak duit aing beak leres Bu da leres wae mata keo salah nu mawi abdi di dieu saja ngadoa munajat ka Allah ageng nama hayang abdi sapertos dieu bahkan abdi ngawitan mah asa abdi teh asa keur umroh asa keur hajian duga pinuh teh ayeuna bahkan ngucapkeun talbiyah ge labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak bari nganggo ihram al hajjul arafah demi Allah katinggal sadayana ge nangislah maca labbaik ana nah nu mawi ayeuna urang ku abdi didoakeun tapi disagedeungeun doa cobi niatan ku urang ayeuna abdi sok ningali dina TV nyimpen 10.000 5.000 sasaya bedugi kaangkat nya hartosna urang sing yakin ayeuna margi enak ka Mekah teh kirang langkung utamina pamita lepat kana 45 langkung 45 sareng bimbingan kirang langkung 50 juta teu acan kanggo bekal dua antos sabaha 100 ju teu acan ayeuna bekal sakadikna jeung syukuran kirang langkung 140 juta mun ibu jeung bapak boga duit 140 juta mending ka Mekah atau mending make ayeuna meuli Xenia dah angre mengkol di lapang oge nya pengan duit memang keur teu bocah hayang ka Mekah ari geus apa kope abodas mah ayeuna di alun-alun ge loba Pak mending meuli ayeuna mending kene mobil we Avanza Pak alus jaba genah teu kahujanan gitu pan ayeuna tapi insyaallah utamina mah mobil sing kabeuli ayeuna ka Mekah sing jadi nya kitu lainna nah aya riwayat jeung abdi ayeuna hartosna ulah putus asa abdi waktos tahun 2002 Bu ayeuna dina kapal ayeuna pas abdi 2002 sareng pun adi ayeuna sadayan di canok abdi pas dina nuju apal ayeuna abdi teh ngareneng jeung nini Pak ngan dina hate teu wani ngopok mun aing teh ngareneng teh jeung Sahrini kitu nah hate ngan teu wani pok ngareneng jeung nini abdi ari cek abdi teh ma bagja ma bisa numpak kapal bisa ka Mekah ari mah teh usaha teh kana naon jang haji ngan kana lotek bagja ma dagang lotek bisa ka Mekah aya teh di dieu tukang lotek daya tukang lotek ka Mekah cek abdi mah kumaha ieu teh nah ngajual teh ayeuna mah teh ngaladangan teh 50.000 sabungkus teu ngan saukur baheula ngan 5.000 ya ayeuna teu mungkin mah ayeuna paling ge mah yakin ngajualna 50.000 eta teh lamun 50.000 lamun ngarenosna ku bujur cep haji cenah ayeuna ari komutu mah 5.000 jadi lamun ngarenosna ku bujur jadi 50.000 ayeuna bagja mah abdi
Abis salut ayeuna baca mah. Ma bisa ka Mekah seperti kieu. Mam teh lamun deuk balanya ka pasar anger biasa gugah setengah tilu ka masjid tahajud masurat yasin waqiah tabarok tos biasa. Beres netepan subuh mate sok ngaduakeun mudah-mudahan Gusti pun anak teh sing digampilkeun rezekina dugi ka ngadua teh sering. Mama biasa wae tos ayeuna subuh na mewe cenah ayeuna ka pasar. Eta mah eta teh ku putrana. Padahal putrana can ka Mekah. Ayeuna gaduh artos jibe mah heula cenah ayeuna ka Mekah teh. Nah di pasihan teh ku ayeuna ku nu janten putrana. Mata kurang doakeun putra ku urang ayeuna nya. Naon ayeuna ciri doakeun anak ayeuna insyaallah muga-muga urang teh ayeuna mungkin ke disenangkeun ku putra, dibahagiakeun ku putra nya kitu tan utami nama ayeuna. Mata urang ngaharapkeun hoyong gaduh murang kalih anu soleh teh sapertos kitu. Jadi ulah ponok harapan dina masalah bab masalah doa. Ngan dina masalah doa eta anu aageung mah nyaeta urang makom mustajab tengah wengi. Nya gugah we ayeuna jam 2 teh jam 3 teh ayeuna. Nah itu makom mustajab disebatna. Tanazzalul malaikah waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Janji Allah di mana anjeun ngadua penting bakal diatur kana sasalamatanana. Malaikat anu turun teh ayeuna ka urang. Kitu utami nama. Nah, ayeuna di antawisna ibu memang benten ka Mekah kapungkur sareng ayeuna. Naon benten aku abdi kan ayeuna mah tos alat canggih, tos ayeuna video call, ayeuna da kapungkur mah abdi hoyong nelpon teh ngantai ayeuna. Matak jeung kulawarga teh sono ayeuna. Bahkan lamun abdi ka Mekah nyalira teh pupun bojo samingon mah teu keng ka mana-mana. Ieu lebar cai jam-jam cenah kitu disebatna teh ayeuna. Sabab mahal cai jam-jam teh cenah. Teu keng ka mana-mana di kamar we teh dikerem. Mun saminggu uih ti Mekah teh ayeuna. Matak lamun ibu jeung bapak yang sono ka Mekah nyalira tong dicanak bojo. Berapa ayeuna? Sonoeun Pak. Sabab beda cai jam-jam jeung kuku bima. Apa kuku bima? Nya cik Kang Haji mah kuku bima make jeung maerot cenah Kang Haji ngarang alus mah. Ari cik abi lain. Kating deng we jeung bonteng cenah. Nah mengkol kadinya ceramah teuing ka apal abi teu make konsep teh naon ngadi beutah nangtung Pak Haji nangtung ngan kulantaran tadi ka hiji ka dua ka tilu wah geus ka tilu mah pasti dibayar. Nah hate teu wani ari nyarita haji ka dua mau dibayar ka ahkeun bae cetek kitu ayeuna teh naon eta. Nah uruy ka haji ah. Kita banyak Kang Haji teh pantes ieu we. Kudu mah ieu nya bangsa jamaah nu kudu mayar mah Kang Haji. Ieu mah lamun geus lamun jadina ceramah geus nguruskeun masalah duit mah bener tah ceuk. Ulah kudu lillahi taala we. Entong nguruskeun masalah dunia lamun ayeuna dina masalah marsan agama. Matak lamun ajengan nguruskeun masalah dunia usulah duit dina masalah ayeuna dina masalah pengajian moal bener tah ayeuna. Ngan sabalikna lamun anu ngonang kaajengan teu mere eta mah edan. Teu naon kitu. Oh kan bae ngarah mikir. Kedapan ajengan teh buana pamajikan. Da moal pihadeun di purwere kulhu wae. Pa duit tah kulhu 3 moal. Teu Bu. Abdi bebas. Abdi mah yakin naon sababna ayeuna. Abdi kantos diurukan kudu jantan pun guru Omat Haji Asep di mana ngaji wayahna kudu dahar heula sing sebut. Pak lamun rek kaji mawa duit mawa mobil ku abdi dilaksanakeun. Ngan abdi mikir nah di onang piraku teu dibere dahar. Nah manah abdi teu wantun ari kono hajat mah. Oh lamun dahar di nu hajat mangan sapiring ari teu dahar mah pan dirantangan kitu ingetapna. Milah Bu. Ya mah ulah tunu teuing. Nah, Bapak Haji nu utamana anu haji nama mung ayeuna Arafah salami ayeuna kaping 8 kaping 10 ayeuna teras dicanak ayeuna ka Mina. Di Muzdalifah liren nyana keula batu kanggo melantar riwayat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Riwayat Nabi Ibrahim. Naon riwayat Nabi Ibrahim?
waktos anjeunna ayeuna kedah ngorbankeun anu janten putrana Kangjeng Nabi saha Ismail. Kangjeng Nabi Ismail. Kangjeng Nabi Ismail mah titah motong ayeuna murang kalina, tapi kanggo urang mah ngaluarkeun ayeuna disebatna kurban, matak disebatna idil kurban ayeuna. Nah riwayat ayeuna Nabi Ibrahim diuji ku Allah, ayeuna piwarang ayeuna motong anu janten ayeuna putrana. Bahkan dina tangtos dina hiji waktos ayeuna ditaros ayeuna wayahna hidup anaking ayeuna teh anu dipikahoyong Ibrahim anjeun teh anak anu sakitu dipikahoyong ku anjeunna wayahna anjeun sing ikhlas anjeun sing ridho anjeun ayeuna dikorbankeun ngan kulantaran parentahan Allah kumaha ngawaler Nabi ani Ismail ama sanes abdi anu kudu ridho tapi ama nu kudu idro ama nu kudu ikhlas matak disebatna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah balik we kana tempatna ridho waktos Nabi Ibrahim bade dipotong tos ayeuna di pamotongan tos dina beheungna Kangjeng Nabi Ibrahim nguningakeun ayeuna dina doana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Nabi Ismail ngawalar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil ham. Itulah anu sebatkeun antawis putra sareng rama muji ka Allah dengan mengucapkan kalimah Allahu akbar hartosna eta ngagungkeun ka Allah subhanahu wa ta'ala. Matak di urang mapan di mana boboran ayeuna tos kamari nya takbir teh teras ayeuna ke boboran ayeuna Idul Adha. Ari urang mah takbir teh di mana takbir teh sok katingal ku abdi teh leuleus beda teu kabeli baju nu takbir teh Allahu akbar Allahu akbar ya iya La ilaha. meureun geus kolot keur mah geus kolot teu kabeli baju ari kita takbiran huntu beak ya iya jeung batuk. Nah orang sing semangat dina ibadah ya hartina yakinkeun diri ka Allah ayeuna urang pek ikhtiar kumaha wae nu penting tapi yakin lamun doa urang mustajab naon perkara moal aya nu bangga entong masih ana cik paribasana urusan masalah dunia urusan akhirat gampang nu mawi sekalipun ayeuna urang hoyong ka Mekah demi Allah moal doraka sanajan teu gaduh artos saha nu terang ayeuna putra urang minantu urang anu bisa ngangkatkeun ayeuna ka urang. Memang masalah haji cek abdi moal kamampu ku waktos ayeuna sok ibadah umroh mah tiap sasih ayeuna aya. Kumaha entong kumaha didoakeun sing baleungar sararea. Nah geus sakitu abdi capek geus kesangan deui nya. Da atuh apal da kumaha meureun ayeuna. Nah, ieu mah abdi mah lain ngawurukan, lain magahan, ieu mah silaturahmi we kasadayananya. Abdi teh aya mana hoyong ka pujawengan kulantaran benaku abdi teu nyebat alim aya nu orang ku anjeunna keur mah abdi ka dieu teu mayar. Kita ceramah ayeuna abdi teu kersameureun ke abdi kumaha engke ayeuna mau dicanak deui meureunan. Mun abdi teh kersameureun kita datang ka Bandung teh mana celjuk kitu ya insyaallah moal eta mah heureui Kang Haji hapunten nu kasut abdi kumawantun ka mantena oge utamina abdi sareng anjeunna atos raos raket kitu ayeuna abdi kapungut teu wantun anjeunna teu wantun abdi alhamdulillah enak ka ibunya ieu mah lain kasar ni ieu mah abdi tos ngangkan wargilah sadayana nya kasadayana sakade mudah-mudahan doa ti abdi sadayana naon pamaksadan mugia diijabah ku Allah oge mudah-mudahan usaha nasing kami majeng pilih aya wargi urang putra putri bojo caroge anu teu daramang mudah-mudahan sing engal daman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.